Eh, aing geus gagah kieu. Dengan jang ongko kok lompat ke sawah sih? Coba ini kayak itu tuh, kayak saung. Aing milih kopi nikmat amat. Eta jelema saha luak liuk tidinya. Wah. Kayak kopi aing diinum doang ieu. Kan aing geus salos. Ngeunah jeung kopi. Kayak rokok. Woi. Mina aja minuman kopi aing. Rokok segala macam. Mintanya sabatang. Weh, ngeunah amat. Oh. Waduh. Sabatang iyo. Jadi Waktu warung sabatang ngerokok aing ngolpo dicokot mah beak belot jelema. pan karak poe ieu lain unggal poe. Kakarak ngolpo ge kuari meureun. Lain sia bae pan di ngerokok di dieu. Ngeunah ieu ngebulna. Pastilah teu moal ieu. Lain ieu mang, abi neuk nganjang cerita nama ieu, jeung geus gagah kieu kasep. Lamun kudu nganjang ka jauh mah ieu meunang awewe 10 mah. Kunaon ni lumpat ka sawah nimu kopi jeung rokok atuh diisep jaca satahun abi teu mangi ngopi. Ngeunah ieu rokok. Atuh emang ngeunah ngarokok mangilu ieu ngarasa teu meuli. Aju ieu ngomong-ngomong si urang mana? Urang pasar keong abi. Pasar keong mana yo? Keong racun, keong gondang, keong emas. Loba eta pasar. Pasar keong Cibadak eta Tirangkas. Oh, jauh atuh. aja sih ka dieu. Lumayan jauh. Pugu abi cerita nama neuk nganjang ieu. Kunaon nyasar ka sawah jeung ka dieu aneh amat sakieu geus keren. Atuh imah ujung-ujungna ge ajak macul teu hayang abi. Atuh nyerna neuk nganjang los-los ka sawah dina ge. Laju nama kopi aing menu beak. Karena kayak minum kopi ieu doang abi mintanya. Ngeunaheun nya. Nikmat. Nginum. Ke. Asa kenal ya aing ka sia yo. Sok kenal. Ke. Coba jelaskeun lembur pasar keong ieu lebah mana? Asa kenal soalna. Pasar keong Rangkas Pitung, Kecamatan Cibadak. Di ditu loba keong, lambi sayang ulin ka ditu. Ngalut keongna di ditu. Mata aing wauh ka sia, soalna batur aing ngebadag di ditu. Keong emas, keong racun, keong gondang. Tutut gaya. Masya Allah budak lembur aing diledek. Mentang-mentang ngaranna pasar keong, mentang-mentang di ditu loba keong loba tutut. Atuh lain ngaledek eta mah. Naon kitu yuk. Kita dihaliu bae. Teu nyaho kitu kadeng pastina. Ih, cai naon ieu? Puker gering. Coba ieu mentar ajakeun awak. Ih. Geus ulah haliu bae. Ih, jaga aneng ka ditu. Geus. Baliklah dari itu. Nah, saya teu memarahan tuh jelas. Woi mang, atuh geus segera maju lanjutkeun. Kami mah ngopi ngarokok. Ngomong be, sia ngopi jeung ngarokok di dinya gratis. Atuh penting kamari geus ngomong. Oke. Tapi aing asa kenal amat eta ka si Mamang eta nya. Wih. Woi mang. Coba ka dieu ya kedeung. Nek naon? Bare duit tah. Geus geran calik heula ka dinya tah. Geran jeung hese amat diukna ka dinya tah. Bisa barolan. Lain mang, ulah ya asa-asa peran dulu ieu. Geran lu na. Keur tadi neuleuh mah. Ya Allah. Atuh ho keur tadi mah. Wih, nyecan anggus itu pas saya beti tadi. Ih, kergering awak. Nyaho teu ngarokok ieu nya. Ngeunah yang ngarokok doang nama. Dulu, ngarokokna susah amat dari gila aing mah. Susah ge boga kami mah. Iya. Didinya mangilu. Mang, ya anak tadulur. Dinya urang mana bawa eta mah, aing teu wau. Ulah kitu yang ngopi yo. Datang ngomong mah gering cenah. Oh, gering lepas saya dari aja gariung. Ih. Yang saya balik balik. Oh, geus ya. Belum emang adanya. Datang ngilu ngerokok ngopi tuh nandas rokok aing kopi.
Lain mang, omong-omong ieu lembur naon? Lembur cenang di netnan sih nanyakeun lembur. Lain mang, di dia aya pangulinan eueuh. Atuh ayalah di dia mah lembur cenang mah buadeg. Rangda aya, parawan aya, tuh rangda aing tuh sapi di leuweung tuh kediangon. Masya Allah, aing disarwakeun makanan diajak ulin ning rangda ieu burung sapi. Atuh holah nanyakeun sama pangulinan sapi aing aya rangda tuh. Bukan anak dua deui. Masya Allah, atuh mang sakalian be jeung kebo, ayo kebo di dia kebo embe. Makenan aing ditanganjang jeung sapi, aing balik. Dasar teh jelema, nek nganjang ongko ditawaran sapi aing marang dambung. Nang torogan, ting. Ning mah culai ngelayan jelema kos kitu. Nang torogan nanyakeun rangda tawaran sapi membung.